Hudang gerakang. Geus beurang panon poe genan geus moncorong sare keneh uyah kieu. Astagfirullahaladzim, kalau mejit asi. Lah, meni bau jaba tas ngakan bangke tawa. Aduh, aing mah geus hudang ogenan kalah ngadon sare deui na kursi. Bener uyah mah teu TS kaluhur. Duh, ieu budak ulah sampai nurun kos bapana ye euy. Neng, gugah, ulah kena libur, gugah gerak. Mama, Sok enggal bantuan mama ya. Gugah. Angget teh sendalna. Ngabudan asi. Bapak mana, Ma? Bapak mah can hudang, can kadenge adan lohor mah. Mantak, neng mah kudu dibiasakeun gugah narikat sanajan libur sakola ge. Nya, Ma. Tah, ayeuna mah neng bantuan mama sasapu dipengker. Mohon, Ma. Ieu sapuna. Ini tuh era ku budak mah hudang narikat. Ieu mah tibra be kene sare. Mau kami pino. Hudang atuh lah kalau ngajejebleh di kamar ari geus beunta mah. Di pabuk suluh meujeuna da. Pangalakeun cai Kang, geus teu boga cai. Kumaha ge mending ngopi heula nyi. Ambe cerah ieu otak. Mun aya ku bagja batur hudang sare hayang kopi. Dah, sana. Yeuh nyi, ari salaki nitah kudu nurut, wajib hukumna. Tak geuning apa? Ari pamajikan nitah mah mun sagala teu digugu. Nyo ari pamajikan nitah mah teu wajib hukumna nyi. Geus lah, tong loba obrol gandeng. Buseng lah mobil an bodol be enggak poe ninggang dina apes abang teu ngitung barang belina gara-gara pamajikan barang beli teu sabar sok gurung gusuh. Ngomong naon bapana? Asli kalau ngadon nyalahkeun kami. Maksudna pamajikan mah sok kasieunnan kangaranan duit, celepat celeput teu karasa, tungtungna beak. Ari sinya ngan kuduna adi barang beli kudu dihitung heula. Wajang cigera bagurubuk. Kumaha di cara ngitungna? Kieu yeuh adi cara ngitung beli mobil. Cinta, malu, dendam, jodoh. Berarti eta ninggang dina naon, bapana? Tah, berarti kudu ninggang dina cinta. Lah, cinta mah baheula meureun bapana keur kami sakola. Yeuh sigana kieu ya, bapana cara ngitungan mobil mah. Mais, moos, manggang, mindang. Mais, moos, manggang, mindang. Jigana eta. Eta kudu ninggang dina naon, Bu? Ke mun teu salah mah ninggang dina mindang asana mah bapana. Ke eta mah asana hitung-hitungan masang bubu. Nya dibawakan meuli mobil. Tawa nya euy. Ari hitung-hitungan meuli mobil kumaha tuh nya? Yo, ari hitung-hitungan meuli mobil mah Sri lungguh dunya larapati. Kudu ninggang dina dunya, insyaallah salamet. Wah, bener berarti meuli mobil kudu ninggang dina dunya. Oh, pantesan Bu, berarti ieu meuli mobil ninggang dina lara. Wah, poe balangsak bejeng balangsak. Mending ngaripuhkeun. Kuduna ninggang dina dunya, bener tak aki dede tadi. Kayak mun barang beli. Sing bener Bu ieu. Ulah jiga kieu, ripuh. Sok lah ulangan ngobrol bae, alung mah dangdanan ka mobil kami merek indit. Bari nage korijung rek indit mah mantuan henteu. Tah kopina. Ieu likena. Bedul kopi ge can diuyup. Wanita mani merelek. Dah, akang mah lamun teu disadia-sadiakeun sok babari poho. Esuk gandeng. Saha nu gandeng, Neng? Henteu nya
Bari naga nyamanya. Nya. Buka dia rentos mah. Sakit akur. Mak, Pak, Kumaha gelis? abi yang liburan kelas batur. Liburan ke mana di Neng? Ayeuna libur sekolah. Tadi gerak. Yah Neng, liburan ke mana di? Mending kene di bumi we. Laut, Be. Mama can gaduh acisna Neng. Lah Nyi, sakalianan budak keur libur mah, ayonan be hayu. Hari kitu akang buka duitna di. Gampang eta mah, masalah leutik. Oh atuh hari kitu mah Kang. Nyahun atuh Neng ayeuna iba keula, siap-siap engke cuang mangkat ka laut. Mohon mah. Siap. Kang. Cuang ngajak Bu RT bayu Kang. Kan kebeneran budakna sakelas jeung si Neng. Hah? Berarti sarua libur. Cocok. Kan cenah ngadenge mah Bu RT anyar meuli mobil Kang. Heeh. Hitung-hitung ngajaran mobil anyar we Kang. Oh, ini bener pisan. Atuh ayeuna nya rek ka Bu RT badami akang ngangsunya. Siap. Ah, kacumponan budak ulin euy. Eta mah lain sih salah ngitung. Dasar buka salah mereka doang. Terus buku ku batur ge dijual eta mah mobil rongsok eta mah salah milih. Lain ku hitungan-hitungan teuing. Singkeun aing. Kebeneran pucuk dicinta ulam pun tiba. Bu RT. Kebeneran Bu RT panggil di dieu. Tadi nanya itu rek kaditu. Ya, ayeuna kan budak libur sekolah. Terus Urang refreshing nyumponan ka hayang barudak Bu RT. refreshing asik. Arek leumpang. Ih, hari Bu RT kapan Bu RT anyar meuli mobil? Hitung-hitung trash drip geuning Bu RT. Anyar meuli mobil kumaha mimitina? Tuh, ayeuna ge ngajuruk kutut jadi tuh mogok. Teu mungkin Bu RT, menya mobil anyar mogok. Lah eta mah dasar pelit be Bu RT. Kari dilongok teu percaya mah tuh. Ayam beren RT di ditu tuh. Lah Bu RT mah sok kitu. Yeuh ulah selempang Bu RT kajian nyai nu ngabensinan. Astagfirullahaladzim, Nyi. Dijieun tina naon deh mending ngeyel-ngeyel teuing. Jeung kari dilongok sorangan, teu percaya mah. Bu RT. Bu RT. Aing mah rajan meuli mobil mogok. Teu kanyat nurut pisan. Nyai bener lila teuing ngasih lah. Kumaha Nyi? Sukses? Gagal Kang. Kumaha bisa gagal? Mobilna ge bodol. Menyanyar meuli bodol. Cenah maja salah ngitung Kang meulina. Naonan nu bodol? Nyaho da teu mapai. Asih sok maneh kuat dihitungan sagala asih barang beuli gen. Eta mah rek bodol be meureun. Atuh ieu kumaha jadina Kang? Lah, mangkat mah mangkat. Ulah sok kalah lemah. Apa neta bodol motorna rek mangkat make naon? Tenang. Akang rek minjem. Minjem ka saha Kang? Lah, masalah nginjem mah masalah gampang. Ka saha bae nu penting mah motor mah aya. Nu penting mah ayeuna Nyai, dangdan juga ditu. Akang rek neangan motor. Oh atuh. Nyi berangkat Nyi. Aduh. Ayo Kang. Ayo Neng. Yuk, yuk. Yuk Neng, berangkat Neng. Ayo Neng. Motor saya Kang. Ah, menang nginjem di baturan. Awas lah. Ya kira. Ya, Ras. Aduh. Aduh. Yuk. Olah. Hirupan lah. Oh. Yuk. Berangkat. Gening ka dieu Kang jalana. Motong kompas sih kadieu nu tereh. Oh, tuh Kang.
Ayo Nyi, buka timbelna. Neng buka timbelna Neng. Yuk. Ayo gua tuang. Kembali kalau tinggal ulang bae. Tuh geuning kena angin ya. Aduh. Aduh, kena angin euy. Lah, temut. Kami Pak. Tadi mana semangat giliran dari cumponan. Malah ngulang Yang ke laut Pak. Oh, cenah ka sisi laut, kalah ka sisi sawah. nyong teu boga duit Nyi. Lalagaan ngomong atuh tita tadi. Geus sagera tuang ayo yo. Sarua ieu gen gede angin. Teuing lah. Ayo Neng.